abdi Elvira Ilma Wahyudi ti kelas 10 M Log B. Dina kesempatan ieu abdi hoyong nepikeun biantara anu judulna pentingna ngajaga kebersihan lingkungan. Pentingna ngajaga kebersihan lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, urang sadayana tiasa patepung dina kaayaan sehat walafiat. Dina kesempatan ieu abdi bade nyarioskeun perkawis pentingna ngajaga kebersihan lingkungan. Saderek sadaya, kebersihan teh lain ngan saukur masalah rapi atawa henteu. Kebersihan mangrupa bagian tina kahirupan anu sehat. Lamun lingkungan urang beresih, tangtu hirup urang oge bakal ngarasa leuwih nyaman. Teu aya bau tengenah, teu aya runtah nu nyampah di mana-mana. Sarta urang oge bisa nyingkahan panyakit kiwari. Urang sering kali masih keneh aya nu micen runtah sembarangan. Padahal eta kalakuan teh tiasa ngarogikeun diri sorangan jeung batur. Saluran cai bisa mampet, tuluy nyebabkan banjir, lingkungan jadi kotor, kesehatan oge jadi kaganggu. Kusabab eta, hayu urang biasakeun hirup beresih, mimitian ti haletik seperti micen runtah kana tempatna, bebersih unggal dinten, jeung gotong royong babarengan warga sejen. Lamun lain ku urang, kusaha deui? Lamun lain ayeuna iraha deui? Mugia ku usaha urang sadaya, lingkungan tempat urang cicing tiasa jadi tempat anu beresih, sehat serta marenah pikeun dihuni. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.